Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Musim gue dihormat Bupati Kuningan Bapak Haji Acep Purnama sareng reng-rengan jajaran para pejabat di Kabupaten Kuningan, oke, Ketua DPRD Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, Pak Kapolres, atas pengawakilan, namun bersedia dihormat Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, oke, anggota Komisi 5 Dapil Ciamis Banjar Pangandaran Kuningan, Ibu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Ibu Hajah Ida Hermida, yang hormat Ketua LBSS Lembaga Bahasa jeung Sastra Sunda Bapak Yayat Hedayana M.Hum, oke, Ketua DKJB Dewan Kesenian Jawa Barat Bapak Profesor Gajah Kurnia DEA, para sesepuh kamu muluk mana Kang Ahlan sareng sesepuh inohong sanesna punten disebut hiji-hiji, oke, para budayawan, para sastrawan, bahasawan, sareng penggiat bahasa sastra atau sastra Sunda, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji segala syukur kurang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun ka urang sadayana tiasa patepung lawung patepengdarai di ieu tempat dina acara Kongres Bahasa Sunda nu ka-10 kalayan sehat walafiat. Namun dipayung kalawan asmana pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat simkuring ngawilujengkeun kareng-rengan pengurus LBSS anu malaksanakeun rukun gawe sareng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Sajai piti eta haturkeun nuhun oge ka sakungna pihak anu parantos ngadeuleuh ieu Kongres Bahasa Sunda anu baris lumangsung di kaping 30 wengi dugi ka 2 Desember 2016. Kumaha kitu ke 2 Desember pasti teu ka Monas. Ado ane di we nya. Ieu ye pasamuan baris dibuang beberapa perkara anu patalina jeung bahasa sastra katut aksara Sunda di sagedeungeun masyarakat anu purna panyakurna. Bagi itu harapan dina ieu pasamuan ngahasilkeun rupaning tarekah sarta laju laku minangka hasil pamupakatan anu jadi kawijakan sarta strategi dina miara mengharkeun jeung ngabina masyarakatna dina ngahirup uripkeun basa sastra jeung aksara Sunda. Ai basa jeung sastra insyaallah kemungkinanana caket, tapi aksara Sunda pada hese juga nanti. Kita saja da bahasa mah cek urang Arab cenah al-lughatu tutakallamu la tuta'allam. Ai bahasa mah dipake diucapkeun lain diajarkeun. Ya juga mau bisa diucapkeun mah gitu. Jadi upami
bahasa Sunda hoyong mekar deui, maju deui. Nah tahu teu aya cara kada diamok di mana-mana, teu aya cara eta we bungkul kuncina mah. Kira-kira arek anak kumaha carana supaya diamok di mana-mana. Jadi ai bahasa mah tinggal gelombang. Ai diamok mah Inggris, tinggal gelombang Inggris, Sunda gelombang Sunda. Nanti gelombang Indonesia tinggal kitu we. Asa diamok saiman. Ini masalah kesaiman. Bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, tapi sekaligus mainkan bahasa daerah. Kumaha carana bahasa Indonesia hirup, bahasa daerah hirup, dianggap saiman dalam dina kahirupan. Da aya deui carana. Jadi pengharapan orang sadaya kudu aya geunana ieu pamrih bahasa Sunda kanyaan hadeuleuh atau rakyat kapineung masyarakat Sunda leuwih ngaronjat. Sikap masyarakat leuwih hade, kitu oge pihak-pihak anu aya patalina pikeun ngokolakeun jeung ngahirup-hirupeun bahasa Sunda leuwih sosok-sosok tutur daria. Lantaran dina ieu bahasa Sunda leuweut ku ajen-inajen anu jadi identitas kearifan lokal masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. Hadirin anu sami-sami musim beri dihormat dina mangsa kasajagatan anu kawentar di istilah globalisasi pangaruh dengan anu kesaluyuk jeung ajen-inajen budaya Sunda beuki meuweuh wae. Kulantaran kitu sedangkan budaya lokal tetap kukuh pancet di negarana, urang perlu pabaya-baya leungeun pikeun ngungkulanana. Hadirin nu hormat, globalisasi teh kudu pasti aya. Jeung para pujangga la tapasaddamu sunanal kauni fa innaha talaba. Tong ngalawan sunnah kauniyah da pasti sunnah kauniyah menang. Moal mungkin ngalawan sunnah kauniyah. Aya kemajuan teknologi, kemajuan ICT, informasi komunikasi teknologi, kepastian pasti aya tong dilawan, tapi kudu dipake. Mun batur bangsa leungeun ngagunakeun teknologi, ngagunakeun TIK, ICT, nya urang ge kedah. Insya Allah bahasa Sunda bakal dikenal ku masyarakat jagat raya, ku Amerika, ku Eropa, ku bangsa-bangsa sejenna, upami di internet aya, di Google aya, di nonde, di Yahoo.com aya, di mana-mana aya. Nah, itu aya mau mungkin orang Amerika kenal bahasa Sunda, jadi kudu diglobalkeun. Tong nyalahkeun globalisasi nyerang urang, tong nyalahkeun bangsa deungeun, basa deungeun, budaya deungeun nyerang urang, da urang. Terus urang eleh. Urang eleh. Urang kurang kuat ngagunakeun globalisasi eta masalah nama. Hadirin fenomena kiwari kasaksen urang sadayana yang barudak sakola leuwih resep kana budaya deungeun tibatan budaya lokal. Naon gitu, kukuluna diajarkan gitu. Terus gitu? Iya. Ya nanti jadi PR orang sadayana kumaha cara ngumpulanana tangtu patalina jeung lembaga pendidikan, lembaga adikan TK, SD, SMA, SMK maluluh solusi itu secara formal. Itu oge ka indung bapana ngaping, ngadidik ku ajen-inajen kasundaan. Ku perlu gawe sinergi antara pihak sekolah jeung keluarga di nengabina barudak tur nonoman Sunda nikah cinta karena budayana. Secara itu diharap insya Allah mampu ngaronjakeun pamor budaya di Sunda leuwih nganje insya Allah. Hadirin meskipun dihormat, lu baru budaya lokal minangka kabengharan budaya nasional. Kaasup
kiwari seluruh masyarakat anu geus teu wanuh kana budayana, teu mahir nggunakeun basana sarta teu apal kana sastrana. Kayaan seperti itu kudu jadi perhatian jeung tanggung jawab pihak anu aya patalina dina ngopalakeun basa atau sastra di lembaga hakikat khususna. Peran basa Sunda salaku basa indung di Jawa Barat kiwari geus kaereh ku basa sejena. Lantaran basa Sunda teu diwanohkeun ka barudak di lingkungan kulawarga. Akhirna barudak ngarasa erah jeung sieun nggunakeun basa Sunda dina komunikasi sapopoena. Model aya basa sieun salah. Fenomena model itu lain ukur kejadian di masyarakat Sunda, tapi oge bahasa-bahasa daerah sejeuna hayani bahasa Cirebon jeung bahasa Melayu Betawi. Mohon munasabah saupama bahasa daerah nu aya di Jawa Barat umumna di Nusantara bisa disebutkeun kaancam leuwih di masyarakat panyaturna saupama teu ditarekakan strategi pikeun ngawaliseunna ka masyarakat ka mamah khususna. Patarina jeung pangajaran murok basa Sunda jeung sastra Sunda di bangku sakola oge kawatesan. Malahan masih aya sakola anu teu ngajarkeun sarta aya nu jumlah jamna teu jeung nu geus ditangguhkeun ku pamarentah. Padahal pangajaran basa Sunda leubeut ku ajar moral kanggo ajar religius. Di sagedeungeun ajen kabangsaan anu pangwangun karakter sakuna generasi muda orang sadayana. Adil demi hormat dina loba masalah anu ditatang teh pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat salawasna ngarojo ka sakumna masyarakat menggoni ngarojatkeun miara mangkakeun jeung ngamanfaatkeun ajen-ajen kearifan lokal Jawa Barat dina loba bidang kahirupan. Insyaallah Kongres Bahasa Sunda nomor 10 mudah-mudahan biasa ngarumuskeun langkah-langkah kareka nu urang kana dilaksanakeun yang ngomong bahasa Sunda. Sehingga bahasa Sunda anu leubeut ku ajen-ajen nu leubeut ku nilai-nilai religius, leubeut ku nilai kearifan lokal tetap biasa lestari, biasa aya keras-kerasan begitu iraha wae ketika dinten kiamat mudah-mudahan da bahasa mah anugerah ya Allah Subhanahu wa taala ciceren urang sadayana tong ciceren teh leungit di urang sadayana kulantaran kalalayan urang sadayana teu miara ieu bahasa. Hadirin pamotos cimuri pamungkas disanggem mugi ieu Kongres Bahasa Sunda nu ka-10 lumangsung kalawan lancar. Akhirnya mengatur nuhun ka sakumna pihak anu tos ngarojo dugi ka lumangsungna ieu kongres. Mugi Allah Subhanahu wa taala salawatna mikarido sareng nabarin kegiatan ka urang sadayana anu geus ngupayakeun miara makarkeun tur ngamanfaatkeun basa ka Sunda minangka salah sahiji identitas anu digareus ku masyarakat Jawa Barat. Sakitu disyukuri kalayan ibadah asmani Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kongres Bahasa Sunda nomor 10 resmi dibuka. Atur nuhun. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayaknya acara Bapak Maharyawan Baris